Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa jeung diriwayatkeun an Ibnu Aisyah Ibnu Aisyah naon anna hajjaja sayyidina raja hajjaj da'a eta ngundang ieu hajjaj di fuqaha ila Basrati ka pirang-pirang ulama ahli fikih nagara Basrah wa fuqaha ila Kupati jeung pirang-pirang ulama ahli fikih nagara Kupah. Pada khona tuluy asub urang sarea alaika hajjaj. Wadakhola jeung asub salah Hasan Basri rahimahullah akhiroman dina panungtungan jalma dakhola anu asub ieu men. Faqala tuluy ngucap saha al-hajjaj raja hajjaj. Marhaban bi Abi Sa'idin. Marhaban bagi bi Abi Sa'idin patepung ka Abi Sa'id. Ya Hasan Basri teh. Ilayya. Coba maka dia. Ilayya udeket anjeun ka kuring. Ilayya kudu deket anjeun ka kuring. Sumada'a tuluy mundut ieu teh mentak. Sumada'a tuluy mundut ieu hajjaj di kursieun kana kursi. Pawado'a ilajan bisa riri. Pawadoa tuluy nenden ihajaj nenden kursi. Pawadoa tuluy nenden ihajaj ilajan bisarihi kana gigireun katiana ihajaj. Paku ada tuluy diuk ieu Hasan Basri lain luareun kursi. Pajala tuluy tumandang salah ihajaj yuzakiruna wa yas'aluna. Yuzakiru mau alifnya. Yuzakiruna eta nyaritakeun ieu hajjajna ka urang sarea wa yas'aluna jeung nanya ieu hajjajna ka urang sarea. Dina waktuna ieu yuzakiruna. Zakaro nyeritakeun hajjaj Ali bin Abi Thalibin ka Ali bin Abi Thalib royanu. Panala tuluy ngupat ieu hajjaj minhu ka Ali. Waniana jeung ngupat urang sarea minhu ka Ali. Mukorobatan karana ngadeukeutan lahu ka hajjaj. Mukorobatan karana ngadeukeutan lahu ka hajjaj. Wa farqan jeung sieun min syarri tina kawan hajjaj. Wal halasan sakituna terete abin. Nama abidun. Abdaya abdun. Abin ternungnya ala ibhami kana indung leungeun Hasan. Pakon sab hajjaj ya Aba Sa'idin ma li aroka sakitan. Ma ari naon perkara li atapikeun kuring aroka ningali kuring ka anjeun sakitan bari anu repne. Ola ngucap Hasan ma asaitu demi kahayang kuring an akula kana yang ngomong kuring. Ola ngucap hajjaj. Birni kudu ngabedakeun anjeun ka kuring biroita kana pendapat anjeun. Di Abi Turobin di Abi Turob. Abi Turob teh Sayyidina Ali teh. Ola ngucap Hasan. Sami tu nguping kuring Allah ka Gusti Allah. Jalla maha agung naon zikru eling ka Allah. Nguping kuring ka Allah jalla diru. Ya kulu baring adawa Allah. Wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha. Wa ma ja'alna jeung teu ngajadikeun kami al qiblata kana kiblat allati anu kunta bukti anjeun Muhammad.
alaya tenetepan kailati kiblat illa lina alama angin karena yang nganyaukeun kami man kajama ya tabi'u anu turut ieu man ar-rasul ka-rasul mimman karena nyaukeun kami kanya turut rasul mimman bisa palina jama yan qolibu anu balik ieu man alak akibaihi nateban kana keneung dua men ya kana murtad teh wain jeung saestuna kalakuan jeung tingkah kanat eta kemuktian ieu kiblat lakabirotan eta yang berat illa alal ladzina hadallahu illa alal ladzina ingka jama-jama hada anu masih hidayah saluti Allah wa ma kana jeung teu kabuktian saluti Allah liyudi'a eta kana yen ngamurekeun Allah imanakum kana iman anjeun kabeh innallaha satuna Gusti Allah bin nasi kajama-jama laroupun eta yakin anu seueur mikawalasna rahimun tur mikasih paliun tarisina ali diman eta tina sapana jama ada anu masih hidayah sami Allah min ali iman itu sapana ali iman aku tuling ngucap kuring ibnu amin nabi ari ali ibnu amin nabi eta putra pamagetna pamana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khonatuhu jeung minantuna jeung mantuna kanjeng Nabi alabnati karana putra istina kanjeng Nabi wa habun nasi jeung pangleuwih dipikaresepna jama-jama ilahi mungguh kanjeng Nabi wa sahibu sawabiqo jeung jama anu ngabogaan pirang-pirang kautamaan mubarakatin pirang berberkahan sabakot anu mihlaan ieu sawabi lahu pikeun ali minallahi ti Gusti Allah lantas tapia moal kawasa anjeun anta tegasna anjeun wala ahadun jeung moal hijama minan nasib tisap jama-jama ayyah zuro kana yang nyegah ya ahad kana sawabi alaika ali wala yahu bayanahu wa bayanaha ayyah zuro wala jadi wala yastati ahadun wala yahula jeung moal bisa ngahalangan ya ahad bayanahu antarana ali wa bayanaha jeung ana sawabi wa qulu jeung ngucap kuring in kanat lamun kabuktian li aliyin eta tepikeun sina ali naon hanatun pagawean anu goreng Allahu ta'ala Gusti Allah hasbu eta anu nyukupan kali wallahi demi Allah ma'ajidu teu mangyan kuring pihi di ali kawalan kana ucapan adalah anu leuwih adil min hadza tibatan ieu in kanat li aliyin hanatun tallahu pabasaro tuluy merengut naon wajibul hajaji beungeut raja hajaji wa tagwayyaro jeung barobah ieu wajibul hajaji wa qoma jeung nangtung ieu hajaji anis sariri tina katil mugdiban barbendu pada kola tuli asuh ieu hajaj baetan kana kamar kola pau anu eta pisatungan hajaj wa kharajna jeung kaluar urang sadaya kola ngadausa amirun amir asy-Syabasabi faqaddu tulinya ka kuring dia dirasani kana leungeun Hasan aku tu tuli ngucap kuring ya Aba Sa'idin Agdob tak ngabendukeun anjeun al-amiro ka amir wa augor tak jeung manaskeun anjeun sodro kana hatana amir. Pakola tuluy ngadauh Hasan. Ilaika kudu nyingkir anjeun ane ti kuring ya amir wa amir. Yaqulu ngucap sa'anna sejama-jama
amirun ari amir asa bil masa di alimu ahli kupati eta jamun alim ti ahli kupah hatta eta datang anjeun syaitan kai di setan min sayatin ya insi tina pirang-pirang setan manusia tukalimu bari ngomong anjeun ka syaitanen biawau kana kahayang syaitanen waktu koribu jeung ngadeukeutan anjeun ka syaitanen tiroyi dina pendapatna syaitanen wai haka karunya teuing anjeun ya amir halit takoeta halit takoeta nahan teu ngariksa anjeun dina suya tak lamun ditanya anjeun pasodak tak tuli bener anjeun aosakat tak atawa repeh anjeun pasalim tak tuli salamat anjeun qala ngucap sa amirun ya Aba Saidin qad qultu estugeus ngucap kuring kana ye kalimah wa ana jadi kuring alamu eta nyaho kuring ma kana perkara biar demi kalimah qala ngucap Hasan padaka a'lamu fil hujjati alaika wa asyaddu fit tabiati padaka taritu ana a'lamu ma fiha a'lamu eta leuwih gede fil hujjati na hujjah alaika madarat kanjeun wa asyaddu jeung leuwih banget fit tabiati dina tuntutan qala ngadauh Ibnu Aisyah wa ba'sa jeung ngutus al-hajjaj ilal Hasan ka Hasan ngutus di jama supaya datang ke Hasan dan tanganna pada kholat ya Sufi Hasan alaika falam madakhala sama Sufi Hasan alaika hajjaj qala ngucap hajjaj anta ari anjeun alladzi atajama aku ngucap anjeun qatalahumullahu qatalu ibadallahi ala dinari wa dirhami antari anjeun alladzi atajama ngucap anjeun qatalahum muga merangen ka kaum kabeh salawati Allah qatalu maihan ieu kaum kabeh ibadallahi kapiran-piran abdi Allah ala dinari karana dinar wa dirhami jeung dirham qala ngucap Hasan nah bener qala ngucap Hajjaj ma hamalaka ala hadza ma ari naon perkara hamalaka eta ngajurung ieu ma ka anjeun ala hadza kana ieu kaul atau pitakulu takulu qatalumullah ala hadza kana takulu qala ngucap Hasan ma nyata perkara akhadza nu geus najadikeun sallallahu Gusti Allah ala ulama kapiran-piran ulama mina mawasiki buktina pirang-pirang perjanjian liyubayyinunnahu linnasi wala yaqtumuna liyubayyinunnahu supaya mertelakeun ulama kabeh hukana hak linnasi ka jama-jama wala yaqtumuna jeung teu nyumputkeun ieu ulama kabeh hukana hak qala ngucap Hajjaj ya Hasanu Hasan amsik kudu ngakra anjeun alaika misti ka anjeun lisanaka lisan anjeun geus tong nyaritakeun ngomong wayaka jeung kudu sieun anjeun ayablugoni kana yen tepi ka kuring angka di anjeun naon ma perkara akrau anu mikawe wa kuring pa uparik tah misahkeun kuring baina rosika ana sirah anjeun wajah salika jeung jasad anjeun wa pencit ya oke jadi diceritakeun non anna hatitan azayati sepuna hatit azayati ji aket ari datangkeun sabi hatit lah janji garajajan palam madakholat asama asa asup ya hatit alaika hajjaj qolat ngucap hatit qolat ngucap hajjaj berenya palam madakholat asama asa asup ya hatit alaika hajjaj qala ngucap Hajjaj antari anjeun hatitun eta hatit qala ngucap hatit nah bener qala ngucap Hajjaj
Sal kudu nanyakeun anjeun amma tina perkara bada anu pertela ieu emak laka ka anjeun. Fa ini karana saestuna kuring ahadtu eta janji kuring. Allah ka Gusti Allah. Inda mukomi dalika cicing janji ala salasi solin kana tinduk pirang-pirang perkara. Yen su'ilatu lamun ditanya kuring la asbukonna yakin bakal ngomong benar saestuna kuring. Wah ini betul itu jeung lamun dicoba kuring. La as bironna yakin bakal sabar saestuna kuring. Wa in ufitu jeung lamun diriksa kuring. Diriksa tina balai. Lamun diriksa kuring la askuronna yakin bakal syukur saestuna kuring. Qala ucap anjaj pama takulu tiya pama tarinaun perkara takulu eta ngucap anjeun tiya di kuring qala ngucap hatib takulu ngucap kuring innaka saetun anjeun min a'daillahi eta tina sapalihna pirang-pirang musuhna Allah fil ardi anu di bumi antahiku naruksak anjeun al maharima kana pirang-pirang perkara dimuayakeun. Watak tulu jeung maihan anjeun bizonnati kusabab sangka bizonnati kusabab sangka goreng ayat tuhmah tafsiran donnata ayat tuhmati. Qala ngucap Hajjaj pama takulu pama dari naon perkara takulu eta ngucap anjeun fi amir bi amimin abil mulki bin marwan atau abil mulki bin marwan qala ngucap hatib aku lu ngucap kuring ngucap hatib aku ngucap kuring inasna abdul mulki aldomu eta lebih gede naon ajurman dosa na minta tibatan anjeun innama anta pada anjeun hoti atun eta jika gorengan mi hoto yaut tina sabna pirang-pirang kagorengan ya abdul mulki oh la ngucap rawi tadi wa hukian ucap rawi. Pakola ucap sama Hajjaj ada Hajjaj. Do'u alaihi al-azaba. Do'u kudu nenden temernahekeun. Do'u kudu nenden aranjeun kami alaihi hatib al-azaba kana siksaan. Kola ucap rawi. Pantu hiya tuluy didatangkeun bihi ka hatib naon al-azabu siksaan ila ansukko. Nepi kayan dibelahkeun lahu pikeun hatib nepi kayan dibelah lahu pikeun hatib naon al-qasbu awi summa ja'aluhu tuluy ngajadikeun kaum kabeh kana qasbu alalahmi kana dagingna hatib dikesetan ku jenisna wasadduhu jeung nalian ieu kaum kabeh ka hatib bilhibali ku pirang-pirang tambang tumma ja'alu tuluy ngajadikeun ieu tumma ja'alu tuluy tumandang ieu kaum kabeh yamudduna eta manjangkeun ieu kaum kabeh kosbatan kana hiji awi atan talu sehingga mudaran ieu kaum kabeh mau kana dagingna hatib dikesetan. Pama sami'uhu tuli tenguping ieu kaum kami hukatit yakulu bari ngucap yatit sayan kana ieu perkara. Qala ngucap rawi. Pakti ngucapkeun li Hajjaji ka Hajjaj naon inau apa inau. Inau setelah hatib di akhiri romakin. Ada tetap dina akhirna roh, akhirna nyawa. Dina akhirna roh. Oh, pak ngucap Hajjaj ahrijuhu kudu ngaluarkeun aranjeun kami hukatit. Parmu tuluy kudu ngalungkeun aranjeun kami bi katib pisuk di pasar. Qala ngucap saja parun Ja'far. Ta'ata itu tuluy datang kuring hukatib. Anak tegasna kuring wasoibun jeung babaturan lau bogan hatib. Pakuna tuluy ngucap kurang sadaya hukatib. Hati tu mitsen yanida. Hati tu hatib
alaka na etapikeun anjeun hajatun ari pangabutuh qala ngucap Hatib syurbatu ma'in ari pangabutuh kuring eta inuman cai. Patau tuluy ngadatangkeun kaum kabeh ka Hatib bisyurbatin kana inuman sumamata tuluy maot ieu Hatib. Wakana jeung kami Hatib ibna samani asrota eta anak laki umur 18 sanatan tahun. Rahmatullahi rahmatullah alaihi eta muat Hatib. Wani batur mah. Karaja hajaj innaka min a'da'illahi fil ardi. Waruwiya riwayatkeun naon anna Umar bin Hubairah saytuna Umar bin Hubairah da eta ngundang ieu Umar di fuqaha'i ahli Basrati ka pirang-pirang ulama ahli fikihna nagara Basrah wa ahli Kufati wa ahli Madinati wa ahli Syami wa qurra'aha jeung ka pirang-pirang ahli qiraat maca wa qurra'aha jeung ka pirang-pirang ahli qiraatna ieu Basrah, Kufah, Madinah, Sam. Jadi manggiana teh ka fuqaha ahli Basrah, fuqaha ahli Kufah, fuqaha ahli Madinah, fuqaha ahli Sam. Jeung qurra-qurrana. Pajala tuluy tumandang ieu Umar bin Hubairah yas'aluhum eta nanya ieu Umar hum ka fuqaha ahli Basrah kabeh fuqaha ahli Basrah fuqaha ahli Madinah wajala jeung tumandang ieu Umar yukalimu eta ngomong ieu Umar amiron katanya amiron ka amir asy-sya'bi al-sa'bi. Pajalan tuluy tumandang Umar layas alu eta tepati-pati nanya ieu Umar ka amir. Syai'an kana hiji perkara illa wajada aing mangyan ieu Umar yen daud dekeutkeun amir. Min hutina syai. Aing mangyan ieu Umar yen daud dekeutkeun amir min hutina syai ieu main kana nyaho. Summa akmala tuli madap ieu Umar ala Hasan Basri Hasan Basri pasalau tuli naros ieu Umar ka Hasan Basri tumah ucap Umar kuma hazani hadza rajulu ahli Kufati yakni asy-Sya'biyah wa hadza rajulu ahli Basrati yakni al-Hasan. Huma ari ieu Amir jeung Hasan Amir Asy-Sya'bi teh bari banyak. Huma ari ieu Amir jeung Hasan. Hazani eta ieu duanana. Hadza ari Amir rajulu ahli Kufati eta jagona lalaki teh eta jagona ahli Kufah yakni ngamaksud Umar bin Hubairah as-Sa'biyah as-Sa'bi tak ucap hadza dari Amir as-Sa'bi eta rajul ahli Kufati yakni ngamaksud Umar bin Hubairah as-Sa'bi wa za jeung ari ieu Hasan rajulu ahli Basrati eta jagona ahli Basrah yakni ia nafsiran hadza yakni ngamaksud Umar bin Hubairah al-Hasan ka Hasan. Pamaratul marenta ieu Umar bin Hubairah al-hajib ka tukang jaga lawang pa raja tuluy ngaluarkeun ieu hajib annas ka jama-jama wa qala jeung nyepen ieu Umar bin Hubairah bisa sarta Sa'bi wa Hasan. Takbala tuluy madap ieu Umar bin Hubairah al-Sa'bi ka Sa'bi pauncap Umar bin Hubairah. Ya Aba Amrin ini saestuna kuring. Aminu amiri ya mukminin. Eta jama dipercaya ku amiri ya mukminin ala Iraq negara Iraq. Wa amiluhu jeung pegawena ieu amir ya mukminin ala ya di Iraq. Wa rajulun jalati makmurun al diparentah al taati kana turut. Ubtul itu dicoba kuring di rakyat ku rakyat.
walazimane jeung mistika kuring naon hakum hakna rakyat kabeh. Pana tadi kuring uhibbu eta mikaresep kuring hibdom kana ngariksa ka rakyat kabeh. Wa ta'ahudame uhibbu hibdahum wa ta'ahudame jeung ngurus perkara yuslihum anu ngaluskeun ieu mahum ka rakyat kabeh. Ma'an nasihati sarta nganasihat laum ka rakyat kabeh. Wa qad yabluguni jeung terkadang tepi ka kuring ani isobati ti golongan terkadang tepi ka kuring ani isobati ti golongan min ahli diari bisa penapirang pali imah naon al amru perkara urusan ajidu alaihim fihi terkadang tepi ti golongan min ahli diari naon al amru perkara ajidu anu bendu kuring sanes manggian ajidu anu bendu kuring alaihim kaitu isobah kabeh iku sabab amru fa'abidu to'ipatan min ato'ihim fa'ado'uhu fi baitil mali fa'abidu tului nampak kuring to'ipatan kana sebagian min ato'ihim tina paparina itu isobah kabeh fa'ado'uhu tulinen dan kuring hukana to'ipah min ato ibaitil mali na baitul mal nenen kuring kana to'ipah min ato ibaitil baitul mal wa min niati jeung eta tina niat kuring an arudahu aryan ngabalikeun kuring hukana itu to'ipah min ato alaim ka isobah kabeh payab lugu tuli tepi amir aminin naon anni saya tuna kuring kod koban tuhu eta estu nampak kuring ukana to'ipah min ato ala zalikan nahwi eta estu nampak kuring ukana itu to'ipah min ato ala zalikan nahwi karena itu pamaksudan. Nah, itu maksudnya. Payak tubuh tuluy nyulatan hi amiril mukminin layya ka kuring. An saya tuna kalakuan jeung tingkah la taruduhu eta ulah ngabalikeun anjeun hukana itu taifah min ato. Pala asati tuluy teu kawasa kuring roda amri kanolak parentana ya amiril mukminin wala in palda kitabi jeung teu kana ngaluskeun surat ya amiril mukminin. Wa inna ma'ana jeung pasari kuring makrajulun eta laki makmurun diparentah alfati kana turut fahal alaya tahna eta madarasa kuring tidalika dina itu la astatimu fahal alaya tahna eta madarasa kuring yaza dina itu la astatimu tabiatun ari tuntutan wa fi asma'i dina pirang-pirang sarupana ye ada dina umuri buktina pirang-pirang perkara. Waniyatu pia alama zakartu. Waniyatu badarinya pia na umur alama eta netepan kana perkara zakartu nyaritakeun kuring. Kala ngucap sasabi-sabi. Fakultu tuli ngucap kuring. Aslahallahu al-amiro. Al-asla muga ngaluskeun salusi Allah al-amiro kapimpinan. Inna masuwatonu pastina ari raja walidun eta kaya bapak eta seperti bapak yuhti'u nyalahan ieu walid wa yusibu jeung bener ieu walid kala ngucap sakdi pasaro tuluy bunga itu Umar bin Hubairah dikauli ucapan kuring wa ajaba bihi wa ajaba jeung kaget di Umar bin Hubairah di itu kauli
Waro itu jeung ningali kuring al-bisro kana bear budi teh bunga. Al-bisro kana bear budi ti waji dina raraina itu Umar bin Hubairah. Wa qala diucap Umar bin Hubairah, "Walillahil hamdu." Walillahi saya tetapkan Allah alhamdulillah saya puji, juga hatur nuhun. Sumakbala tuli madap ya Umar bin Hubairah al-Hasan Hasan. Pakolan ucap Umar bin Hubairah, "Man taqulu ya Aba Sa'idin?" Marnaon perkara taqulu eta ngucap anjeun ya Aba Sa'idin. Qala ngucap Hasan, "Qor sami itu etu geus nguping kuring qaulal amiri kana ucapan amir." Etu geus ngucap kuring qaulal amiri kana ucap amir, ya qulu ngucap ya amir innahu laqad innahu. Innahu sayyiduna Umar bin Hubairah aminu amirul mukminin eta jamu dipercaya ku amirul mukminin ala Iraq negara Iraq wa aminu jeung pegawena ya amirul mukminin ala ya di Iraq rajulun laki ma'mur ni parentana taati kana turut ubtuli tu dicoba kuring bi rakyat ku rakyat pelayan zimani jeung mesti ka kuring naon haku mara akan itu rakyat kabeh wa nasiatu jeung nasihat ka rakyat kabeh wa ta'udu jeung ngurus lima kana perkara yuslu manuliskan ieu mau ka rakyat kabeh. Wa rakyat jadi hak rakyat lazimun etan mistik. Wa kuryanya kanatlah ya lazimun etan mistik. Laka. Lazimun etan mistik laka kanjen. Wa haqqo jeung mistik alaika kanjen. Naon an bin nasihati wa qad misli alaika kanjen asana mah tahuto teh ngepung maksudna ngumpulkeun apa naon an tahuto yen ngumpulkeun anjeun ka rakyat kabeh bin nasihati kalawan nasihat. Wa ini jeung satuna kuring sami itu eta nguping kuring Abdurrahman bin Samurata Abdurrahman bin Samurah al-Qurasiyah bin Sabres sohibah Rasulullah tegasna nu ngarejengan Rasulullah sallam ya kudu bae ngadu Abdurrahman orang ngadawu sallallahu alaihi wasallam man istara'a falam yahud hak bin nasihati haramallahu alaihi al-jannah. Mana saja ma ustur iya anu disupri ngariksa ieu man rakyatan ka rakyat falam yahud hak ari tahut falam yahud hak tuluy teu ngumpulkeun ieu man ka rakyat bin nasihati kana nasihat haromata ngaram ke sauti Allah alika man ajannata kana surga. Wa yaqulu jeung ucap Umar bin Hubairah ini lapan ini. Ini saya tuna kuring rubama kobantu eta terkadang nyokot terkadang nampak kuring. Min apaim tina paparina rakyat kabeh. Umpama kobantu eta terkadang nampak kuring min apa yang tidak para rakyat kami. Irodata solahihim karena ngamaksud alusna ieu rakyat kami wastis lahim jeung nyupri alusna ieu rakyat kami wayar jeung ujeur balik ieu rakyat kami ila ta'atim kana turut rakyat kami. Pa yablugu tuli tepi amin naon ani. Saya tuna kuring kobantuha eta nampak kuring ha kana itu hari tadi mah aya Taifah min atoihim tadi menya naon ana da kuring pembantu eta nampak kuring akan itu Taifah min ato ala zalikan nahwi karena itu pamaksudan payak tubuh tuluy nyuratan ieu amir min ilayya ka kuring
anu saestuna kalakuan jeung tingkah latarudu eta ulah ngabalikeun anjeun kana ato pala astati utuli teu kawasa kuring roda amri kana parentan ya amir ya mukminin wala infaza kitab jeung teu kana ngaluskeun suratna amir mukminin wa aqul jadi hak Allah alzamu eta leuwih isti min haqqi amir min tibatan hak mukminin wallahu yang Gusti Allah aku eta hak ayu taat kana yang diturut ya Allah wala taata jeung daya turut eta di makhlukin ka makhluk ti maksiat ya khaliqi dina maksiat kada tengadama parintah kudu ngasongkeun anjeun kitab amir min kana surat amir min ala kitabillahi kana kitab Allah azza wa jalla fa in wajan tau talamun mangyan anjeun kana kitab amir min muafiqan bari anu metukan di kitabillahi kana kitab Allah faqud ta kudu nyokot anjeun kana kitab amir min wa in wajan tau lamun mangyan anjeun kana kitab amir min mukhalifan bari anu nyulayan li kitabillahi kana kitab Allah panbuz kudu ngabuang teh ngalungkeun panbuz kudu ngabuang atau mikeun anjeun kana kitab aminin yabnahu bartaheb kudu baro ittaqillah ittaqi kudu sieun anjeun Allah ka Gusti Allah Fainau karena setuna kalakuan jeung tingkah Yusuf eta deukeut naon aya tiya ka yen datang ka anjeun naon rasulun utusan min rabbil alamin dimara di numara saya alam datang ka anjeun sa rasulun min rabbil alamin yuziluka anu ngaleungit yuziluka min saririka wa yukhrijuka min saati qasrika ila baiki qabrika yusiluka anu naging sirekeun teh jadi kumaha ngisadikeun gitu yusiluka anu saririka aya yusilu ngaleungitkeun nya maksudna jadi yusiluka teh nurunkeun yusiluka anu ngaleungitkeun ieu rasuluka ka anjeun anu saririka tina kati anjeun wa yukhrijuka jeung ngaluarkeun ieu rasul ka anjeun min saati qasrika tina legana gedong anjeun ila baiki qabrika kana rupakna pakuburan anjeun patada ngutuli ninggalkeun anjeun sultana kana kakawasa anjeun wa dunya ka jeung karunia anjeun faqalori kana satukangan tokong anjeun watak damu qadimayak damu watak damu jeung datang anjeun ala rabbika ka pangeran anjeun datang anjeun ka pangeran anjeun watan ziluk jeung cicing anjeun turun teh cicing anjeun ala amalika karana amal anjeun yabdahu barata innallaha satuna Gusti Allah la yamna'uka eta nya kinyegah Allah ka anjeun min yazida yazid nah ieu amir minina wa inna yazida yazid la yamna'uka eta penyegah yazid ka anjeun Gusti Allah wa inna amrallahi jeung satuna perintah Allah fauqa kulli amrin eta salureun sakabehna perintah wa inna jeung satuna kalakuan jeung tingkah la taata eta ya turut tapi maksiat lain maksiat Gusti Allah wa ini jeung satuna kuring uhaldiruka eta nyingsieunan kuring ka anjeun baksau kana siksaan Allah allazi anu la yuraddu teu ditolak teu bisa ditolak ieu ladzi baksa ania qaumi ti kaum al mujrimin anu berdosa kabeh faqala tu ucap sa Ibnu Hubairah mun tadi mah Umar bin Hubairah irba ala zil ika ala ayyuha syekh irba kurdiuk anjeun
ala zilhika na tepan kana pilara anjeun. Ya ayo asuhe inget Syekh teka Hasan teh. Warid jeung kudu ngabalieur anjeun an zikri amiriya mukminat tina nyaritakeun amiriya mukminin. Eta Yazid teh. Wa inna amira mukminat karena setuna amir mukminin sahibu ilmi eta jaman ngabukan ilmu. Wa sahibu hukmi jeung jaman ngabukan hukum. Wa sahibu fadli jeung jaman ngabukan kaunggulan. Wa inna ma wallahu jeung pastina ngawasakeun teh mapareuna kekuasaan. Wa inna ma wallahu jeung pastina ngawasakeun ka amir mukminin sallallahu Allah taala ma kana perkara wallahu anu ngawasakeun Allahu ka amir mukminin min amri hadhi ummati buktina perkara ieu umat li amihi karena nyawana amir mukminin bi kana ieu ma wallahu wa ma jeung perkara li amihi karena nyawana ieu amir mukminin bi kana itu ma wallahu. Wa ma jeung perkara ya alamu anu uninga Allahu kana emma min fadlihi buktina kaunggulan amir mukminin wa niyati janiat amir mukminin. Faqala salah sanu ya ibnu baraka al hisabu ari hisaban min waroika tina satukangan anjeun saotun eta pecut bisaotin sartana pecut wa godobun jeung gedung bigodobin sarta bendu wallahu bil mirsadi wallahu yang mesti Allah bil mirsadi eta nalinyakeun ya ibnu baraka innaka saytuna anjeun innaka saytuna anjeun antal kok eta innaka saytuna anjeun antal kok eta ari yen patepung anjeun eta yen patepung anjeun man kajama yan son ngasihati man laka kanjeun pi dini kana agama anjeun paya miluka jeung ngajurung ieu man ka kanjeun ala amri akhirat kana perkara anjeun Wairun etalawi alus min anta kok tibatan yen patepung anjeun rojulan ka laki ya guruka anu ngawujud kanipu anu ngawujud ni rajul ka anjeun wajuman nikah jeung ngarep-ngarep ka ni rajul ka anjeun maqala tuluy ngucap aqoma tulinang tung saha ibnu Hubairah wa qad basara jeung estu marangut naon waju beungeutna ibnu Hubairah patanggoyero jeung barobah naon lawan rupana ibnu Abi Hurairah faqala ucap sasam sakbi Paku tuh tuling ucap kuring. Ya Aba Sayyidin, Aba Sayyidin Hasan deh. Agdob tak ngabendukeun anjeun al amir ka amir wa gor tajeng manaskeun anjeun sorau kana kana amir. Wa haram tanah jeung halangan anjeun. Nah ka urang saya mau kana paparina ieu amir min. Wasila tau jeung tegasna paparina ieu amir min. Pakola tuling ucap Hasan. Aba Sayyidin Hasan. Ilaika anni ya amiru. Ilaika kudu nyingkir anjeun anni ti kuring ya amir. Ola ngucap sa'bi teh amir teh. Ola ngucap sa'bi amir asabi. Fakorojat ilal hasani atuhapu torpatun waturapu pakorojat tuli keluar ilah hasil kahasan naon atuhapu tupatun tuhapu pirang-pirang paparin pirang-pirang paparin wat turapu jeung pirang-pirang samat wakana jeung kabuktian lau eta pikeun hasan naon almanzilatu martabat wastahopa jeung hitung-hitung hina ieu Hasan dina ka urang saya wajapaena jeung wajapaena nek saya tecek sakdi wajapaena jeung pedegong nya tarenggang teh
Wajapaina jeung bedegong urang saya. Pakana tuluy kabunyasan ahlan eta ahli 5 udia ilaihi. Pakana tuluy kabunyasan ahlan eta ahli 5 kana perkara udia anu dibikeun ieu ma. Dibikeun ieu ma didatangkeun teh. Dibikeun ieu ma ilai kasan. Wa kunna jeung bisi urang sana ahlan eta ahli ayu pala kana yen dipigawe naon dalika itu tuhab dina ka urang sana pamaro ayatu tulit ningali kuring mitlah hasan kapantaran hasan piman di jama ayatu ningali kuring mantan mina ulama ibu tina para ulama illa mitlah parosi ayu seperti kuda al arabi anu bangsa Arab baina makoriti antarana pirang-pirang kuda anu goreng anu butut. Wa ma syahidna masyhadan illa baroz alaina. Wa ma syahidna jeung teu hadir urang saya masyhadan kana tempat hadir illa baroza ing pertela ieu hasan alaina ka urang saya. Wa qala jeung ucap Hasan ngomong Hasan lillahi karena Allah azza wa jalla. Wa kuna jeung ucap urang saya ngomong urang saya mukorobatan karena ngedeuketan ngadama lahum kasalatin kabeh qala ngucap sa amirun asyabiyu wa ana jadi kuring wahidu eta janji kuring Allah ka Gusti Allah Allah asyhada kana yen moal hadir kuring sultanan karaja ba'da hadza majlisi dina sabada ieu tempat ieu fa uhabihi tuluy nyieun kaalusan kuring di kasultanan. Wadakola diasup sa Muhammad bin Wasi ala Bilal bin Abi Burdah ka Bilal bin Abi Burdah. Pakola tuluy ngucap Bilal lahu ka Muhammad bin Wasi. Ma taqulu fil qadari? Mari naon perkara taqulu eta ngucap anjeun fil qadari na qadar tapaskeun. Pakola tuluy ngucap Muhammad bin Wasi. Jironuka ari pirang-pirang tetangga anjeun ahlu kuburi eta ahli. Eta seperti maksudna eta seperti ahli pirang-pirang kuburan. Kata pakar, tak kudu mikir-mikir anjeun fihim di ahli kubur kabeh fa inna fihim. Karena saya tuna etap di ahli kubur kabeh suglan aya katungkul anil qadari tinggal tina qadar dari katen qadar. Wani sapi jeung katampi Imam Sapi qolna Sapi'i. Hadatsani ammi Muhammad bin Aliyin. Hadatsani nyarioskeun ka kuring saha ammi paman kuring Muhammad bin Aliyin tegasna Muhammad bin Ali. Qala ngadawu ammi ini saya tuna kuring lah hadirun eta yakuna hadir majelis Amir Mu'minin kana tempat yukna Amir Mu'minin. Abi Mansur Abi Ja'farin al-Mansur tegasna Abi Ja'far al-Mansur. Wapi jeung eta teh majelis Amir Mu'minin Ibnu Abi Du'aib bin Arif putra pamaget Nabi Du'aib. Wa kana jeung kabuktian sawali Madinah jama anu ngawasana negara Madinah Al Hasan bin Zaid eta Hasan bin Zaid. Qala ngadawu ammi. Pata tu datang saha al-Ghifariyuna. Jalma anu bangsa qabilah Ghifar kabeh. Jalma anu bangsa qabilah Ghifar kabeh. Pasakao tuluy ngalaporkeun ieu Ghifariyun ila Abi Ja'farin ka Abi Ja'far syai'an kana hiji perkara min amril Hasan bin Zaid tina perkara teh urusan urusan Hasan bin Zaid. Pakol ucap Hasan, ya amin. Amin teh nyata Abi Ja'far Mansur teh. Ya amin sal kudu roskeun anjeun anhum ti Ghifariyun kabeh. Ibnu Abi Du'aibin ka Ibnu Abi Du'aib. Orang ngucap kami. Pasalahu tuluy nanya ya Amirul Mukminin ka Ibnu Abi Du'aib. Aqala ucap Amirul Mukminin, ma taqulu fihim? Ya takrim takhirna da eta namanya ya Amirul sal Ibnu Abi Du'aibin anhum gitu. Udah roskeun anjeun
ka Ibnu Abi Du'aib tina urusan di pariun. Pakola tu yang aminin ma taqulu fi ma arinaon perkara taqulu eta ngucap anjeun fi hiji pariun kabeh ya Ibnu Abi Du'aib pakola lahu Ibnu Abi Du'aib asyhadu nyaksian kuring annaum kang pariun kabeh ahlu tahattumin eta ahli gawe karuksakan fi a'radin nasi dina pirang-pirang kehormatan jama-jama. Asiru azza turnoba milarana lahum ka nas kabeh. Asiru azza turnoba milarana lahum ka nas kabeh. Pakola tingucap saha Abu Ja'farin. Qad sami'tum estuges ngopi aranjeun kabeh. Pakola tingucap saha lagi pariyuna. Ya amramin salhu gunanya keun anjeun ka Ibnu Abi Du'aib ani Hasan bin Zaid ti Hasan bin Zaid urusan Hasan. Pakola tuling ucap Amir bin ya bin Abi Du'aib bin Heput Abi Du'aib ma takulu fi Hasan Zaid. Mari naon perkara takula eta ngucap anjeun fi Hasan bin Zaid. Pakola ucap Ibnu Abi Du'aib. Asyhadu nyaksian kuring alaika Hasan anau kana Hasan yakumu eta ngahukuman Hasan bi gueri hati ku sabiha. Wayat mau jeung turut Hasan hawau kana awan Hasan. Pakola tuling ucap Amir bin Kore sami tu estuges nguping kuring. Ya Hasan. Mak kana perkara. Kolang ngucap. Tika di anjeun. Sa Ibnu Abi Du'aib bin Ibnu Abi Du'aib. Wawa jadi Ibnu Abi Du'aib. As-syaihu salihu. As-syaihu eta. Guru as-salih. Pakola tulung ucap Hasan. Ya Amir Amin. Is'alhu. Kuduna ros anjeun huka Ibnu Abi Du'aib. An nafsika tina awak anjeun. Kuma urusan anjeun. Pakola tuling ngucap Amir Amin. Ma takulu. Mari naon perkara takulu eta ngucap anjeun piya di kuring. Kola ngucap Ibnu Abi Du'aib. Tak ini agar mah awata atak ini tak ini nah bakal ngariksa anjeun ka kuring agar mah atak ini nah bakal ngariksa anjeun ka kuring ya namanya amin. Kolang ngucap amin. As'aluka billahi. As'aluka nanya akan kuring kakak anjeun billahi kalau nyebut dengan Allah. Ala ahbar tani terus ilah. Ala ahbar tani na tengah bedakan anjeun ka kuring. Kolang ngucap Ibnu Abi Du'aib. As'aluni nanya akan anjeun ka kuring billahi kalau nyebut dengan Allah karena kaya anjeun la ta'rifu eta teh nyaho anjeun nafsaka kana awak anjeun. Kolang ngucap aminin. Wallahi demi Allah litu birni kudu ngabedakeun anjeun ka kuring. Kolang ngucap Ibnu Abi Du'aib. Asyhadu nyaksian kuring. Anaka kana anjeun akon ta eta nyokot anjeun hada malak kana yartabana min buri haki tina saya pihakna ya dalma. Paja atau tuling ngajarikeun anjeun kan hada mal fi buri ahli salian ti ahli ya dalma. Wa asyhadu jeung nyaksian kuring anna dulma kana dolim dibabi ka dina panto anjeun pasin eta masur. Ola ngucap amni. Pajak datang Abu Ja'far min maudi tina tempat Abu Ja'far hamta wadu asengan dan Abu Ja'far. Jadaukan dengan Abu Ja'far fi kopa ibni Abi Du'aib dina punduk na ibu Abi Du'aib. Faqobado alaihi. Faqobado tuluhi nyeka ya Abu Ja'far. Alaihi. Ka Ibnu Abi Du'aib. Sumakola tulungucap Abu Ja'far lahu ka Ibnu Abi Du'aib. Ama ingat. Wallahi demi Allah. Laula ani lamun henteu saestuna kuring. Jalisun biuk. Hahuna ye di dieu. La akhodat saya tinyokot. Sa paridsun urang Paris. Warumu jeung urang Rum. Wadailam jeung urang Dailam. Waturku jeung urang Turki. Bihazal makani kana ieu tempat min kati anjeun. Qala ngucap ammi. Pakola ucap sa Ibnu Abi Du'aibin. Ya amna minin. Qad wuliya Abu Bakrin wa Umar. Qad wuliya estu dikawasakeun jadi angkat penguasa.
qad wuliya es dikawasakeun saha Abu Bakrin wa Umar fa akhadha tuluy nyokot ya Abu Bakar jeung Umar al-haqqa kana hak wa qasama jeung ngabagikeun ieu Abu Bakar jeung Umar bisawiyati kalawan sarua wa akhadha jeung nyekat maksudna mangawasaan gitu. Wa akhadha jeung nyeka atau ngawasaan ieu Abu Bakar jeung Umar di apa iparisin kana pirang-pirang pundukna urang Paris warung urang Rum. Wa asbaro jeung ngahinakeun ieu Abu Bakar jeung Umar ana pahum kana pirang-pirang irungna. Ieu Paris jeung Rum. Dari asal nama Paris jeung Rum oge nanta. Perang Islam baheula nama. Kala ngucap Ami. Pakhola tuluy ngalepaskeun sabujan Abu Ja'far opau kana pundukna Ibnu Abi Du'aib. Wa khalla jeung ngalepaskeun Abu Bakar sabilau kana Abu Ja'far. Wa khalla jeung ngalepaskeun Abu Ja'far sabilau kana Ibnu Abi Du'aib. Wa qala jeung ngucap Abu Ja'far, wallahi demi Allah, lawala anni lamun henteu saestuna kuring alamu eta nyaho kuring annaka kana anjeun sadiqun eta bener. Lakota tuka teh kemayan kuring ka anjeun. Wa qala tuluy ngucap sa Ibnu Abi Du'aibin, wallahi demi Allah, ya aminin. Inni saestuna kuring lahan sahu. Eta ini saya tuna kuring laan sohu eta yakin leuwih nganasehat laka kanjen mini benika itu tibatan anak lalaki anjen al mahdi tegasna mahdi kala ngucap kami pamalaguana tulis tepi ka urang saya naon anabna Abi Du'aib bin Sayyiduna Ibnu Abi Du'aib laman soropa eta sama sabalik ya Ibnu Abi Du'aib min majlisi Mansuri tidak tempat diukna Mansur laki yauta tetepung ka Ibnu Abi Du'aib sa Sufyan Sauri pakun sab Sufyan Sauri le kau ka Ibnu Abi Du'aib ya Aba Harti ataupun tanya ini saya tuna kuring la ansau eta yakin nganasehat kuring la ansau eta yakin nganasehat kuring la ka anjeun minibnika ti anak lalaki anjeun al mahdi anu bangsa ayunan kadaya kadieu ini sudah kuring la ansau eta yakin nganasehat kuring la ka anjeun minib nikah ti anak laki anjeun alma di masa ayunan. Tadi dia ya. Lapor saroni yakin estu ngabungahkeun ka kuring naon mak perkara khotob ta anu mahitoban anjeun bihi ku ieu mah hadzal jabbaro ka ieu raja anu lancut. Walakin sa'ani dia tetap pina nyusahkeun ka kuring naon kauluka ucapan anjeun lau ka hadal jabbar ibni ka al-mahdi lapan ibni ka al-mahdi pakola tu ngucap Ibnu Abi Du'aib yang firullahu laka yang firmuga ngampura salahu Allah laka kanjeun ya abba amillah kulluna ari sakabehna urang sarea mahdiyun eta bangsa ayunan kulluna ari sakabehna urang sarea kana eta kabuktian kulluna fil mahdi eta ayunan adina gitu. Wani Awza'i jeung katampi ti Imam Awza'i Abdurrahman bin Amrin Abdurrahman bin Amrin qala nadahu Awza'i bahasa nutus ilayya ka kuring Abu Ja'far al-Mansur Abu Ja'far al-Mansur amin teh amin wa ana barari kuring bisa hili eta tetep dibasisir patay tutu datang kuring ka Abu Ja'far palama wasatu tasama setepi kuring ilai ka Abu Ja'far wasallam tu jeung uluk salam kuring alai ka Abu Ja'far bil hilafati kalawan nyebut khalifah
Roda tanga jawab ya Abi Ja'far alayya ka kuring wasta jelasani jeung ditahdiuk ya Abu Ja'far ni ka kuring summa qala Abu Ja'far li ka kuring. Ma arinaon perkara allazi ma arinaon perkara. Marinawan nya marinawan allazi eta perkara marinawan allazi eta perkara abto anu ngandorkeun ieu lazi dika kanjeun annati kuring ya auzai qala ngucap Awza'i kutu ngucap kuring. Wa mal ladzi turidu ya amin. Wa majrinaun allazi at perkara turidu maksud anjeun ya amin. Qala ngucap Abu Ja'far Amansur uridu maksud kuring al-adza kana nyokotkan kum. Dita'lim nya ankum ti anjeun wal ittibasa jeung peneta nyokot minkum ti anjeun. Qala ngucap Awza'i pakutu tuluy ngucap kuring. Pandur ya amin Allah tajhala syai'an mimma akulaka. Pangdur tah kudu mikir anjeun ya amin. Allah tajhala kana itulah bodoh anjeun syai'an kana perkara mimma tina sabaraha perkara akul bakal ngucap laka kanjeun. Qala ngucap Abu Ja'far wa kaifa jeung kumaha ajhalu bodoh kuring kana syai'an wa ana jadi kuring as'aluka eta bakal nanyakeun kuring ka kanjeun anu tina syai'an. Wapi jeung kusabab saean wajah tu madepkeun kuring datangkeun kuring maksudna madepkeun kuring ilai ka anjeun wa aqdam tu ka jeung datangkeun kuring ka anjeun lau karana itu saean wala ngucap Auza'i kutu ngucap kuring akhopu sieun kuring antas mau kana yen nguping anjeun kana saean kumalata malu kulit teu ngamalkeun anjeun di kana saean wala ngucap rawi fasoha bi arabi wa biyadihi pantaharu Mansur Qala ngadau Awza'i Qala ngucap Awza'i pasoha tuluy ngajerit di kapuring saha arube-rube wa jeung ngarongkongkeun ieu rube biar di kalengan rube ila saifi kana pedang ek nyokot pedang pantaro tuluy nyentak ka rube sa Mansur Abu Ja'far Amansur teh wa qul ngucap Mansur hadza majlisu masubatin hadza ari majlis ngadama majlisu masubatin eta majlis ganjaran la majlis ukubatin lain majlis sisan patobat nafsi patobat tuluy bungeh alus teh nya naon nafsi hate kuring patobat we bunga naon nafsi hate kuring wan basatu jeung jejemaran kuring teu kami ngomong aku tu tuluy ngucap kuring ya amin hadasani nyarioskeun ka kuring sama makul an atiyah tabni bisrin katampian di sini qala wa atiyah qala ngadawu sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin arisabe ami Allah ja'at wa eta datang ka abdin naon mau'idatun pitutur minallahi ti Gusti Allah pilih amrin pilih abdin paina ta setuna mau'idah nikmatun eta nikmat minallahi ti Gusti Allah sikot datangkeun ieu nikmat nilai ka abdin fa in qabilah lamun narima ieu abdin kana ieu mau'idah fa in qabila lamun narima ieu abdin hu kana mau'idah bisyukrin kalawan syukuran jawabna zadahullahu min tilkan nikmatik zadahullahu min tilkan nikmatik zadahu maka namahan kabin salusi Allah min tilkan nikmat kan tadi teh mau'idah teh nikmat wa illa jalamun tayya qabilaha kana tah kabuktian ieu mau'idah hujjatan eta ngajadikeun hujjah minallahi ti Gusti Allah alaika abdin yazdada supaya tambah-tambah ieu abdin ya kusabab mau'idah naon isman dosana
Wa yazdada jeung tambah-tambah salung Gusti Allah biaku sabab mau'idah naona sultan benduna alaika abdin ya amir minin hadatani nyarioskeun ka kuring saha makulun an atiyah tabi yasirin qala lu atiyah qala ngadaw sallallahu alaihi wasallam ayyuma walin ari sahabat zaman ngawasaan mata eta maut ye walid bosan bari anu ngawujud rakyat di rakyat nawalin aroma tangaramkeun saluti Allah alika walin al jannata kana surga ya amin man saja mak karya anu mikangewa ieu man al haqqo kana hak faqad kariha saestu mikangewa ieu man Allah Gusti Allah innallaha saytuna Gusti Allah innallaha Allah huwa dari Allah al haqqu eta zat anu hak kamu binu perkara innallazi saytuna zat sakhara anu nundukkeun ieu ladzi kuluba ummatikum ditazim kana pirang-pirang hate umat anjeun lakum ka anjeun hina walakum dina waktu ngawasakeun ieu ladzi kum ka anjeun umurahum kana pirang-pirang perkara itu ummatikum innalladzi layyana quluba ummatikum lakum hina walakum la umurahum likorobatikum eta karena deketna anjeun mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad kana destu kabuktian Rasulullah bihim umat kabeh raupan aseur mikawalasna rahiman mikasi wasian lahum binafsihi fi dzati yadihi raupan eta aseur mikawalasna rahiman mikasi muasian turan nulungan laum ka umat kabeh binafsi kusairana Rasulullah wawak Rasulullah tidak tiadina zat tangan Rasulullah mahmudan dan dipuji indallahi Allah wa indan nasi jeung jama-jama fahakikun bika antakuma lahu fihim bil haqqi wa antakuna bil istilahu fihim qaiman wali auratin satiron pahakikun ta eta misti bika ka anjeun pahakikun ta eta misti bika ka anjeun antakuma arieun ngalakonan anjeun antakuma arian ngalakonan anjeun lahu karana Rasul panjadi karabatnya lahu karana Rasul ngalakonan pihim di umat kabeh bil haqqi kana hak wa antakuna jeung yen kabuktian anjeun bil kisti kana adil lahu karana Rasul pihim di umat kabeh iman eta ngalakonan maksudna mah anjeun ngalakonan kana keadilan di umat upedah karana Rasul da anjeun teh jadi karabat Rasul wali auratim jeung kana pirang-pirang kawirangna umat kabeh satiron eta nutupan la tugalik ulah nutupan anjeun alaika ka anjeun dunahum ulah nulakan anjeun alaika ka anjeun dunahum karana arah-arah itu umat kabeh al abwaba kana pirang-pirang panto la tubolik alaika dunahum al abwaba wala tukimu jeung teu maksudna mah ulah wala tukimu jeung ulah ngantegeun anjeun dunahum karana umat kabeh al hijaba kana halang-halang tab tahiju bin nikmati indahum
tabatahi ju bungah anjeun bin nikmati ku nikmat indaum saninga umat kabeh wa tabata isu jeung prihatin anjeun bima ku sabab perkara asobau anu kena ieu ka umat kabeh biasain buktina kagorengan ya amin qad kunta estu bukti anjeun fi syuglin ada tetap tina pagawean syagil nungkulkeun min khossati nafsika tina katangtuan awak anjeun an amatin nasi tinggal tina kawan jama-jama aladina tegasna jama-jama asbahta anu jadi anjeun tamlikuhum nah milik maksudna ngarajaan Allah dina jama-jama asban terjadi anjeun tamlikum eta ngarajaan anjeun hum ka ladina kabeh. Badatna hum ahmarohum anu beureumna ieu ladina kabeh was wadahum jeung hideungna ladina kabeh. Wa muslimahum jeung islamna ieu ladina kabeh wa kafirahum jeung kafirna ieu ladina kabeh. Wa kullun lahu alaika nasibun mina adli wa kullun dari saban-saban saeji lau tepikeun ye kullun alaika mistika anjeun lau tepikeun kullun alaika mistika anjeun nasibun ari bagian mina adli tina adli fa kaifa bika idan ba'asa minhum fi'amun waro api amin pakai pak tah kumaha bika ka anjeun kumaha ka anjeun idan bahasa di mana menerima hudang minhum tisapalina nas kabeh sapi amun pirang-pirang golongan waro api amin satukan pirang-pirang golongan walaisa minhum ahadun walaisa jeung saya minhum tetap tisapalina nas kabeh kadunya jama illa wa huwa injari ahad yasku eta ngalaporkeun ieu ahad baliyatan kana balai ada khota anu ngasupkeun anjeun kana baliyah alaika ahad aw zalamatan atawa kana panganiaya sukaha anu ngadatangkeun anjeun kana zalamah ilaika ahad iya amin asane hadatan nyarioskeun ka kuring sama kul makul an urwa tabi ruwayamin katam biti urwa bin ruwayam pola anu urwa kanat pabuktian dia di Rasulullah salam tetap datang Rasulullah salam nawan caridatun dahan korme yastaku anu nyusu Rasulullah biaku jaridah wa yurawi ujenging sieunan ya Rasul biaku jaridah al munafiqina azza munafik kabeh atau tu datang ka Rasulullah sa Jabrailu alaihi salam pokona dan Jabrail ya lau ka Rasulullah ya Muhammadu ma hadiya jaridatu maetanaun hadiya jaridatu ari ieu dahan korma allati anu kasarta melahkeun tenganeskeun allati anu kasarta nganeskeun anjeun ieu ku lati jaridah kuluba ummatika kana pirang-pirang umat anjeun wa malaka jeung minuhan anjeun kulubahum kana pirang-pirang na ummatika kabeh rohban jeung minuhan anjeun kana pirang-pirang na umat kami rohban ku sieun minuhan ku sieun pakai pa syakoko astarohum wasapaka dimahum wa khoroba diyarohum wa ajlahum min biladihim pakai pak sangkuma diman kajama syakoko an melahkeun ieu man astarohum kana pirang-pirang ya teh
Dina itihad itu dikacaannya absyarohum katanya. Absyarohum. Kanat asa itu tutup astar mah tutup. Iman kajama syafaqo anu melahkeun ieu man absyarohum kana pirang-pirang kulitna ieu umat kabeh wasapaka jeung ngocorkeun ieu man dimaung kana pirang-pirang getina umat kabeh maihan teh. Wa khoroba jeung ngarusak ieu man diarhum kana pirang-pirang imahna umat kabeh wa ajlahum jeung nundung musir teh. Wa ajlahum jeung nundung ieu man hum ka umat kabeh an biladihim ti pirang-pirang nagarana umat kabeh wa qayyabahum jeung ngasupkeun ieu man hum ka umat kabeh al khaufa kana sieun minhu ti man ya amin hadatsani jarioskeun ka kuring sama makhluk an Ziyadin an Haritsata an Hubaidid di Maslamata an Rasulullah da'a eta ngajak Rasulullah ilal kisosi kana kisos ngajak Rasulullah kana kisos min nafsi tina sayran Rasulullah di khodasin ku sabab satu khodasau anu natuan Rasulullah kana khodas Arabian ka Arabi lam yata'ammadu anu tengah aja Rasulullah kana khodas. Pernah Rasulullah natuan Arabi. Boleh dipanggil Arabi sok kuring balas. Patau tu datang ke Rasulullah sah Jibrilu alaihissalam. Faqala Jibril, ya Muhammadu, Muhammad, inna Allah sepenuhnya Allah lam yab'aska. Eta tengutus Allah ka kanjeun. Jabbaron bari anu gumede. Wala mutakabiran jeung takabur. Padahal tuluy ngagero saha an-nabiyyu sallallahu al-arabiyya ka arabi. Pakola pengucap kanjeng Nabi itasi kudu males anjeun min kuring. Pakola pengucap sa arabi. Qad ahlaltuka. Halalkeun teh ngahampura maksudna. Qad ahlaltuka estunhalalkeun kuring ka katuan. Diabi antawa ummi. Diabi eta ditembus ku bapa kuring antar tuana ummi ning kuring. Jeung kuring. Wa ma kuntu jeung moal bukti kuring. Liat ala eta karya migawe kuring dalika kana itu. Iktasi atau pikisos abadan salawasna. Walau ataeta ala nafsi. Walau ataeta jeung sanajan ngalakonan tuan ala nafsi kana awak abdi. Padahal tuluy ngaduakeun Rasulullah lauka Arabi aduakeun bi khairin ku halus. Ya aminin. Ruddo nafsaka li nafsika wa khudh laha al amana min rabbika. Ruddo kudu ngancurkeun anjeun. Nafsaka kana nafsu anjeun. Nafsika pikeun awak anjeun. Pakud jeung kudu nyopot anjeun lah pikeun ieu nafsika nu kadua. Pakud jeung kudu nyopot anjeun lah pikeun nafsika al amanah kana keamanan min rabbika ti anjeun. Wargob jeung kudu resep anjeun fi jannatin dina surga. Ardua anu lebarna ieu jannah as-samawati eta saperti pirang-pirang langit wal ardu jeung bumi. Allati anu yaqulu nadawu tiani lati jannah ke jannah kenangan. Sallallahu salam. Laqaidu qaosi ahadikum. Laqaidu qaosi ahadikum yakin hari tali Tuan dewa salasinya aranjeun kabeh mina jannati ti surga khairun eta leung alus lahu pikeun ahad mina dunya tibatan dunya wa ma jeung perkara piana teu dunya. Ya amira minin. Inna mulka saitunan kerajaan lau baqiya eta lamun tetep ieu mulka liman pikeun
jama oblak harus sama anjen lam yasir tamwa tepi ieu muka ilaika anjen wa kadza yang seperti lam yasir ilaika layak kok muatap ieu muka laka pikeun anjen kamalam yam kok seperti yang tetap ieu muka diberi pikeun salian ti anjen ya anamin akadi nah nyaho anjeun mak kana perkara jauh datang ieu mah kita pilih hadi ayati dina takwilan ieu ayat antar bisa ti aki anjeun ma lihadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan mari naon ya za kitabi tepikeun ieu kitab buku catatan amal layu godiru bisa dinyatakan ihaza kitab songirotan kado saretik wala kadotan menjadi kado sadede illa asoha angin ngitung ihaza kitab kana songirotan kagiro olah musaprawi asongiratu ardo saretik atabasumu etamesan wal kabiratu jeung ari dosa gede abdohu etaperi pakai pak bima amilat hula aedik wa hasodat hula sunu pakai pak tu komo bima kana perkara amilatu anu migawe kana ieu mak naon al aedik pirang-pirang leungeun wa hasodatu asna mamanenen dihasilkeun wa hasodatu jeung hasilkeun kana ieu mah naon al sunu pirang-pirang lisan ya amirul mukminin balagoni tepi ka kuring naon anak Umar bin Khattab lanu qala akan Umar laumatat lamun paeh naon sahlatun anak embe ala satil puroti anu tetep dina pinggir bangawan purot doi akan berupa sia-sia lakos itu taikin mikasieun kami an us'ala kana yen ditanya kami anha tidak sahlah papai patu komo biman kajama urima anu dihalangan akan dicegah urima anu dihalangan yeman adlaka kana keadilan anjeun wa huwa badari yeman ala bisatika tetep dina amparan anjeun ya amirul mukminin atadri nah nyau anjeun mak kana perkara jang datang ieu mah ti takwil hadi ayati dina takwilan ieu ayat anjadika ti aki anjeun ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah inna saituna kami ja'ana ka eta ngajadikeun kami ka anjeun khalifatan kana khalifah dari bumi fahkum atuh kudu ngahukuman anjeun bainan nasi ana jama-jama bil haqqi hukuman bil haqqi kalawan hak wala tatabi jeung ulah nuturkeun anjeun al hawa kana hawa nafsu fayudillaka tah nyasarkeun ieu hawa ka anjeun anu sabilillah tina agama Allah agama Allah wala nadau sallallahu taala di zaburi dan kitab zabur ya Dawud hai Dawud iza qada di mana-mana diuksa al khosmani musuh pal dua bayana yadaika anradepun anjeun pakana tuluy kabuktian laka tepikeun anjeun fi ahadihima di salah sajina ya khosmani naon hawan pakana tuluy kabuktian laka tepikeun anjeun naon hawan resep pala tatamanayan taulah ngarap saeun anjeun inapsikan hati anjeun ayakuna kana yen kabuktian naon al haqqu haq lau eta tetep pikeun ahad ulah ngarap saya selanjutnya hati anjeun ayakuna kaya kabuktian naon haq haq lau eta pikeun ahad kayana lamun hak pikeun ahad payuplihu atau bagja ieu ahad ala sahibihi ngelekeun babatna ahad Paampuka
an-nubuwati. Pamuka tengah lebur. Lebur ngapus. Kena lamun yukliu ala sabi katanya. Pamuka tengah lebur kami ka anjeun an-nubuwati tina kanabian kami. Sumala takunu tuluy teu bukti anjeun khalifati eta khalifah kami. Wala karomatun jeung jaya kamuayaan. Sumala takunu karomatun. Ya Dawud innama ja'altu pastina ngajadikeun kami rusuli kapirang-pirang diutus ka kami ila ibadi kapirang abdi kami kata leuwih kaharati pasti ngajadikeun kami rusuli kapirang-pirang utus kami ila ibadi kapirang abdi kami dijadikeun ru'aan kana pirang-pirang anu asna mangangonnya nariksa maksudna ru'aan kana pirang-pirang jadikeun ru'aan kana pirang-pirang anu ngariksa karu'a ya ibili seperti pirang-pirang jama anu nariksa onta. Ru'aan karu'a ya ibili. Liyamihim karena nyahokna. Li'ilmihim karena nyahokna riru'a ya ibili kabeh diri ayat tanah ngariksa. Waribtihim jeung bisyasati. Waribtihim jeung alon-alona ieu ru'ah ieu ibya kami bisyasati kana ngatur. Liya juburu supaya nambah ieu ru'ah ieu ibya kami. Al-kasiro kana onta anu belah sukuna waya dulu dia dukeun ieu dia kabeh alhasila kana onta anu begang itu dukeun alal kalai kana cukup wal ma'i jeung cai